Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depangkeun ieu teh ti rombongan seni Sunda wayang golek gentra pujangga anu didalangan ku Kiayat Ajen Wardaya ya. Di mana kawitna teh cenah wae? Nyaeta di Kampung Cisalak, Desa Cireundeuk, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang ya. Masih orang Kabupaten Tangerang. Urang Tangerang keneh geuning nyawa. Dina ungi ieu kapapancenan tugas ku Bapak Lurah Hendra sakaluargi bibarang ngahibur cenah ieu teh kaul ya. Nadar di Bapak Lurah Hendra oge sakantaran nyepitan putrana cenah aya Leres wa. Sing mugi putrana sing jadi jelema anu soleh berguna bagi nusa bangsa jeung agama ya. Oge ieu sakumna umumna atuh ka urang dieu mugi genuluran sapaneja teu nekanan sehat walafiat dijauhkeun tina balai mara bahaya kawas siga baheula dina corona sing jauhkeun ya. Oge sing diparek rezekina ya sing mugi aya dina kamajegan dina dagangna dina ahli tanina dina pagawena sing marajeng ya. Amin Ya bulan wa. Teu seur saur sabab geus tabuh Doa langkung ka dieu si Astra Jingga kitu ja. Tah ka dieu karenya panonu kenca cenah sok datang baraya nageuningan henteu salah teu lila guru nyusema ngan lain pekabungahan tapi napi kasediheun aya beja pika nyerieun manehna rek dikawinkeun sabab kuring rejang ancun tali asih masih nganteng manehna geus mere ciri anu ngaitna jariji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Ariel Peter Pan. Wih, aya si bapak ampun ding. Pak, semangat abdi Pak. Raden Sastra Jingga Sitara Lobalaga nyangakeun sembah pangabaktos Pak. Nuhun Asyik nuhun. Katampi ieu anak nu pangcikalna ieu teh pangbageurna nuhun Pak. Bapak upami paregel awak asup angin lebat angin jeung sajabana ulah nitah batur Pak. Abdi sebagai anak kepada Bapak akan berbakti setia satu sampai Bapak modar pokoknya mah. Anakmu ini akan berbakti. Yang penting Pak, saya sebagai anak laki-laki, anak cikal, saya tanda tangan di atas materai. Iya, mudah-mudahan Bapak cepat meninggal dan semoga itu harta kekayaannya diwariskan kepada diriku Astra Jingga, sebab Astra Jingga mau niat mau jadi dewan. Iya, mau jadi dewan, mau dijual aset-aset Semar. Iya, gitu Pak. Semoga Bapak diterima iman Islamnya Pak. Goblok siap. Ngeunah mimiti nama sia. Mimiti nama ngeunah sia kai. Nek bakti sia ka kolot. Hah? Kos duheus sia ngurutan kolot sagala. Lamun masuk angin cenah dikerokan ku sia. Pih sia. Ngalawan sia. Hah? Kambina-bina sia. Aduh. Lain beki pinter, beki dewasa, beki pinter. Kalah beki bolon sia. Pun tinggal kurang kumaha ka sia Astra Jingga. Dididik, dileletik, dibiayaan, pika sia gede. Aduh. Pun
cepot kabina-bina teuing sia cepot kakolot teh batur mah geus kieu geus kitu geus dewasa dina pola pikirna mindsetna dipake nah atuh ari sia model kos kieu teu dek dewasa ira harek mikir nah ngalawan sia ngalawan sok ngalawan ente pak ngalawan ente ngalawan ente nek ngalawan sia kai hah ngalawan sia kai sok teu naon kolot jeung anak pasia sia rek ngalawan ente ngalawan mesia sok sia geus pidorakaeun sia ka kolot batur mangabdi sia rek ngalawan sia teu pak ente sial sia bapak galak-galak teuing ka anak pak sok sia geus ngalunyak sia ka kolot aduh pak ampun pak aduh pak ulah disiksa kieu pak geus subuh pak bandingin anak nih tong disiksa sia geus ngalunyak ka kolot aduh pak geus nangis capek ieu bapak heueuh nepi ka kesangan ningin anak-anak disiksa pak aduh pak ayo aya anu aduh geus ngomong cepelelol ki bapak pak hampura pak sia teh geus ngalunya ka kolot masya Allah gua kira bapak gua itu gua kira bapakku bokapku ternyata itu si Dewulu si monyong duh ampun tinggal dawala kadi si dawala dawala non adieu geus puas saing akeh wong pada kedanan masakan akeh wong pada kelingan pelayan warung pojok yampiran hitung-hitung perkenalan yang wis balik jalan-jalan mingguan mengpambae tos gajian kaulan warung pojok yampir hitung-hitung perkenalan ges udah lebeting nyanyi mulai nu nyawer najan kuku mah geus ya moal beungeut sia geus lain beungeut produktif najan di nyari-nyari ge moal lucu sia mah dawala geus moal lain moal nyari geus moal anu nyawer deui wayah kieu mah heeh paling oge anu nyeun uduk paling oge dream larilah hai kudaku larilah ayo lari kudaku lari kencang rasa hatiku senang kawan-kawan kuria kudaku lari gagah berani ayo lari keretaku larilah jangan henti kudaku lari kencang rasa hatiku senang kawan-kawan kuria
kudaku lari gagah berani, ayo lari, hai kudaku lari, kudaku lari kencang, rasa hatiku senang, kawan-kawan kurian. Kudaku lari gagah berani. Modar sia ku aing. Modah bungan sirah aing geus ditakolan wae. Aduh. Kopi euy. Haya. Aduh. Aduh, sagu goreng eueuh. Aya sagu goreng aya? Aya. Ya, alhamdulillah. Pakai telur Kang. Pakai telur. Jeung endog. Heeh. Lamun dawa telur pakai endog. Heeh. Aing neuk bade tarucing ka sia ye. Tarucing kumaha? Kunaon sababna cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Kunaon sababna cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Berarti ngirekna dahar leungit. Salah. Rek ngadahar jangkrik. Salah. Ngadahar bolham sugan. Rek ngadahar bolham. Salah. Naonnya? Taluk. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lamun cicak-cicak mah merayap di dinding. Tapi lamun nayaga diam-diam minta panjer. Bener cocok. Atuh lamun teu bare panjer mah sia teh keburu ku batur. Ya bener Heeh. Iya, atuh lamun tanpa panjer mah moal jadi acara. Iya dong, kita harus cerdas dong. Iya. Tara main nama ngomong tara non tara kicep Aduh aya anak ulah heureuy teuing anak bapanya itu aya juragan Arjuna ka dieu ya. Rupina keur aya hal-hal anu mik ngariweuhkeun nagara, ngariweuhkeun dunya. Ulah heureuy teuing ujang ucap lampah tekad paripolah kudu hadean. Urang teh kudu someah ka sasama, nulung kanu butuh nalang kanu susah. Merek maweh ka sasama itu ajaran Kanjeng Nabi urangnya. Itu ya. Kakang Semar, amuing pangaulani si Mabdi nun sumangga di si Mabdi.